aing ya kan dia sia. Sakali we aing lupa maneh make baju pantes. Kemarin tuh Aisyah mah tara parantos di baju teh. nah aja pak Celana gombrang, sepatu kulit, baju potongan anak gitu, kalung diikat gitu. nah aja pak supaya beda pak Manis. Beda naon dari mana? anti dia kan mah bener mau ayah nu tergila-gila lagi Aduh. Lain tergila-gila-gilaeun. ini apa nak loba pak ih gila kawin Oh iya bener iya. mau pak Aing maca buku cikene. Cari katanya. Kayak bakteri nu paling ganas di dunia. naon teh Bakteri. Oh. Eta bakteri lamun kateleg ku jelema untuna caroplok. siga nama eta pak Kasih ngulah. Tah ieu meureun ieu korban bakteri teh. Untu meuni caroplok itu Gusti. Pakai depan. Bapak itu masalah. heula Naon ieu? Cari kela. Nah ya itu rupa-rupa. direwas kurma itu Cicing, mau bulan naik panggung. kela cicing Heeh. mohon Hari eta bener keracunan bakteri. bakteri naon bapak Ya huntu caroplok. eta sugan penang gimana banyak Oh aya buku nah. buku Bakteri paling ganas yang bisa merontokkan gigi yaitu bakteri yang ada di susu. Susu kadaluarsa. oh berarti nu diantep itu Susu yang sudah basi. susu yang sudah basi Eta susu anu basi teh bakal ngalahirkeun bakteri. Lamun diteleg coplok untung. Tah korbanna teh maneh. mana biasanya sok ditinyu heula diantep masih Maneh mah ya lain kulantaran susuna ditinyu lain dikenyot. ya ayeuna suruh kudu beli kumaha di susu Dikenyot. nah Maneh ngaku kaing sia teh. Bener teu pernah ngenyot susu nini. nah siapa eta mah gosip pak Abad transparansi jejak digital tak akan pernah bisa lari. oh tapi pan eta mah pan teu aja Akui dulu. Betul nggak engkau pernah ngenyot susu nini? iya sih tapi pak Ai susu nini rasana kumaha? Asin. keset pak Keset kumaha? nyakit tuh Sakilah susu si nini ieu lah. minat tuh bukan ditunjuk teuing Ai maneh ye. Siapa jadi playboy teh ulah nemen-nemen teuing. nah atuh apa salahnya sok Jadi playboy teh ulah nemen-nemen teuing ada aturannya. Nakal boleh tapi ada batasan, Bro. kayu aneh Jangan sampai keterlanjuran kumaha Ohang teh terkenal dinu gelis meting, dinu denok monok, dinu lenjang lanjang. Teu cukup kusakali. Pak karena di mana di setiap desa kau tinggalkan satu pria usianya 15 tahun. Ternyata anak dirimu. Yang konon kabarnya lahir dari seorang wanita yang pernah engkau hianati. Dan ingat, engkau juga pernah mengkhianati wanita dari Sukabumi. Pak ayah pak kak eka pak terus kedayekeun Waduh. pak Kapolresna urang Subang sia-sia pernah nyerikeun urang Subang hiji ya. dua jeung ieu
Sukabumi. Hiji di Subang terus reuneuh. Nya hiji Pak. Balbah reuneuh siang ngaheureuyan urang Sukabumi, reuneuh deui. Ya, dua deui. Geus reuneuh urang Sukabumi siap pindah deui ngaheureuyan urang Cimahi. Tinu jeung eta. Geus urang Cimahi siang ngaheureuhan urang Banyaran. Opat. Geus ngaheureuhan urang Banyaran siang ngaheureuhan urang Majalengka. 5 Pak. Berapa wanita yang pernah kau hamili? 5 Pak. Berapa anak yang kau hasilkan? 6 Pak. Coba jadi manusia itu introspeksi. Maksudnya introspeksi. Yang namanya playboy siga wakil wali kota Sukabumi atuh irung mancung, Oh iya. awak jangkung. Siga Pak Ketua DPRD atuh nya soleh. Punten. Pokoknya ya playboy siga jalan rujan. Lu Playboy Provinsi Jawa Barat Ohang ini pantes tuh. beda dong, DM sama BM. DM apa? BM. Heeh. Bobby Maulana. Heeh. DM. Mau. Ganteng kok beda. Sieun gua majikan lah. Oh, sieun wakil wali kota teh ganteng. Ganteng, Pak. Sieun ku pamajikan. Oh. Lain sieun era. Era. Ih, lain era. Pak ieu mah banyak. Heureui disangkana meureunang teu make eta teu make video. Teu eta disangkana teu make eta nanti kotok nian Pak. Siapa teh? TikTok. Oh, eta hayang sorry banyak. Bobby Maulana letok di teungeul kayung. Awak jangkung gede, imar dada, banget janggotan, irung mancung, ditakol kan gayung. Wajar konten cenah ieu mah konten. Mana konten nih pias. Wali kota ge sarua. Sanajan maju ka kolot ge dikegeuweuk. Dah ganteng Pak nyan. Makanya orang aja enak kayak aku dong. Bebas dipeluk siapa saja. Bebas. Dan bebas dicium siapa saja. Bebas Dan dong. hanya kalau ini rata-rata. Oh, udah bebas. Aku jangan curhat lah, tenang. Lain curhat sia teh. Kudu mikir sia. Lu mikir mah justru lu buka jabatan. Ai playboy maka sep gagal. Muanya playboy rujan. Eta kalau Muanya playboy, aya playboy ompong lah. Playboy huntukna coplok. tapi aya Panona kences, pipina kembung, irungna penghek, teulina rebing, sukuna jebrak, sirahna botak, hanyutna buruk. Tapi maaf, sudah dibuktikan bahwa aku termasuk beberapa wanita tertipu olehku. Oh, wanita itu tertipu olehmu. Iya Pak. Kasihan wanita-wanita Sunda. Iya Pak. Tertipu oleh wajah serigala. Iya Pak. Ya tapi kan itu. Jadi coba bercermin pada diri, berkaca pada wajah siapa dirimu yang sebenarnya. Wah, ayo nanti kaca untung ke parang terus. Kedaekeun ningali beungeut ieu. Masa ada playboy anjir? Aing ngerakeun aing mah. Ya teh kudu ngerakeun justru kudu eraman nu hade rupa, boga warna, boga jabatan. Anu hade Kudu era, kudu eraman. hade wana, boga harta, boga kawasa, era kunaon? Wah era atuh lebih ka ditinggalkeun ku pamajikan mas. Era. Paneti, jepit, bawa ku sia. Panggil majikan sia, tojoskeun. Apa kau bilang? Ya eta kan tinggalkeun ya mah. Oh, apakah seorang laki-laki harus malu ditinggalkan oleh perempuan? Malu dong. Oh tidak, tidak usah malu. Kenapa? Berarti ada yang butuhan. Oh, Kalau ada yang butuhan berikan. berikan. Itulah laki-laki yang penuh amal.
bener. Ya kan? Ya kan? Hei, dalam diri manusia tak ada yang abadi yang dia miliki. Harta, kekuasaan, wanita bukan milik kita. Kalau ada yang minta, berikan saja. Itu tanda laki-laki ahli ibadah. Termasuk namun memang si awewena tuh bisa diatur. Lain tak bisa diatur. Kalau dia sudah tidak mencintai kita, ngapain harus memaksakan dia untuk dicintai? Bener. Cinta itu lahir dari hati, bukan untuk dipaksakan, bro. Dan seorang laki-laki sejati adalah tersenyum ketika ditinggalkan oleh orang yang disampaikan. Dan dia survei pada perjalanan hidupnya. Dan seorang laki-laki brengsek adalah meninggalkan wanita kemudian terpuruk dalam hidupnya. Masa kain kata mah. Nah, dari kadinya doh ya. Iya dong. Mana yang lebih terhormat, yang ditinggalkan tanpa luka atau yang meninggalkan penuh dengan luka?